Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Repi Aliazara Febriani di kelas 11 opat. Abdi palai ngabacakeun sajak Sunda anu judulna Lalampahan Kasuksesan. Lalampahan kasuksesan. Kasuksesan lain ngan ukur impian. Perlu usaha jeung pangorbanan. Buruh kasar jeung doa anu tulus ngajalankeun hirup kalawan alus. Sanajan jalan pinuh ku halangan, tekad kudu kuat teu meunang reureuh. Sakabeh kahayang bakal kacumponan, lamun urang sabar jeung kudu keukeuh. Kasuksesan teh buah tina perjuangan, hasil tina kesang jeung pangharepan. Hayu urang usaha bari tawakal supaya hirup meunang barokah. Sakitu sajak ti abdi, kirang langkungna hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.